Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ibu Fitri Yohaini ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, dinten ayeuna Ibu baris medarkeun materi ngeunaan biografi. Sateuacan kana materi, Ibu hoyong naros heula ka hideup sadaya. Aya nu tos terang henteu hartosna biografi teh naon? Hayu urang ulik sasarengannya. Biografi disebut oge riwayat hirup. Bio hartina hirup, grafi hartina catetan atawa tulisan. Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma anu jumeneng keneh atawa nu geus maot. Tibrol mimiti ka alam dunia, kumaha keleutikna, kumaha sakolana, prestasina, karyana, karirna, jeung sajabana. Nah, Bu, upami biografi gaduh struktur penulisan henteu? Gaduh. Struktur penulisan biografi teh sapertos kieu para siswa. Kahiji aya orientasi mangrupa pengenalan atawa gambaran hiji tokoh. Kadua aya kajadian atawa masalah anu dialaman ku tokoh. Katilu aya reorientasi mangrupa panutan anu eusina pandangan. Nah, biografi oge ngagaduhan manfaat pikeun urang sarerea. Bisa dijadikeun pikeun ngalamar gawe. Bisa maca gagasan atawa pikiran hiji jalma. Bisa dijadikeun motivasi atawa inspirasi urang salaku nu maca. Bisa dijadikeun bagian tina dokumen atawa sajarah sarta pangeling-eling jasa hirup hiji jalma. Nah, biografi oge ngagaduhan wanda. Wanda teh sami sareng bagian-bagianna. Nu kahiji nyaeta dumasar kana panulisna biografi dibagi jadi dua. Nyata biografi jeung autobiografi. Naon bentenna, Bu? Upami biografi mah riwayat hirup anu ditulis ku jalma sejen. Sedangkan autobiografi mah riwayat hirup anu ditulis ku sorangan sarta eusina oge nyaritakeun kahirupan atawa lalakon sorangan. Nu kadua, dumasar kana panulisanana, biografi teh dibagi di jadi dua, aya buku jeung artikel. Nah, ayeuna urang lebet kana materi hal-hal anu ilaharna kalebet kana riwayat hirup. Sabenerna mah riwayat hirup teh sami wae para siswa sareng biodata. Mung upami biodata mah ditulisna hiji-hiji, sedangkan biografi mah ditulisna sapertos wangun paragraf. Dina riwayat hirup teh aya hiji jati diri mangrupa ngaran atawa lalandian, weton, tempat, bulan, jeung taun lahir. Nu kadua asal kulawarga. Nu katilu bentuk fisik jeung pasipatan. Nu kaopat riwayat atikan atawa riwayat pendidikan. Nu kalima riwayat organisasi. Nu kagenep kalangenan atawa hobi. Nu katujuh karya-karya anu kungsi dijieun. Nu kadalapan panghargaan anu ditarima. Nah, kumaha para siswa dugi ka dieu atos ngartos sadaya materina? Mangga pami aya nu tacan ngartos tiasa langsung japri wae ka Ibu taroskeun materi anu mana anu tacan ngartosna. Nah, sateuacan dipungkas, Ibu bade masihan contoh video ngeunaan biografi. Mangga ditonton ku hideup sadaya. Raden Ajeng Kartini nu lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1878. Salaresna estu mihoyong tiasa ngagaduhan pendidikan nu langkung luhur mung mangrupina kabiasaan sareng waktos harita ngajantenkeun anjeunna henteu diwidian ku sepuhna. Anjeunna mung sakola dugi ka ELS Europes Legere School. Hatenapi satingkat sareng sakola dasar.
tamat ELS, Katrini teras dipingit mangrupi kebiasaan atanapi adat istiadat nu lumrah di tempat babarna di mana hiji wanoja atau rengse namatkeun sakola di tingkat sekolah dasar. Kedah ngajalankeun masa pingitan dugi ka waktos napikeun rimbitan. Mayunana eta kanyataan, Kartini rumaja nu loba campur gaul sareng jalmi-jalmi terpelajar terus senang maos buku khususna buku ngeunaan kamajengan hanoja sapertos karya-karya multatuli Max Havelaar sareng karya tokoh-tokoh pejuang wanoja di Eropa. Ti kawit harita anjeunna gaduh kahoyong sareng tekad nu kuat kangge ngabajukeun sakola kanggo ngabajukeun wanoja bangsana Indonesia. Sareng ngalengkah kau ngabajukeun kaum wanoja nyaeta ku cara ningkatkeun taraf pendidikan para wanoja. Pikeun ngarealisasikeun cita-citana eta, anjeunna ngawitan ku ngagedegkeun sakola kangge anak gadis di daerah babarna Jepara. Di eta sakola anjeunna ngajarkeun palajaran ngaput, nyulam, masak sareng rupi-rupi. Sadaya keterampilan didugikeun ka murid-muridna kalian gratis. Malah kanggo ngawujudkeun cita-citana anjeunna ngalajengkeun ka sakola guru di negara Belanda. Maksadna supados anjeunna tiasa janten guru di langkung ti nu weuwih. Kalayan dukungan ti rerencangan urang Walanda, Nyi Ajeng Kartini kenging beasiswa kangge ngalajengkeun sakola di negara Walanda. Tapi ramana Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati di Rembang, teu ngawidian anjeunna, malah ramana ngalarang tekadna ku cara maksa R.A. Kartini supados rimbitan. Sanaos seueur halangan haruang nu ngajegal cita-citana, tapi R.A. Kartini teu kateter tekadna. Saatos nikah, anjeunna masih ngadegkeun sakola di Rembang salian sakola di Jepara nu tos didirikeun sateu acan rimbitan. Naon dipidamel anjeunna janten contoh nu saterasna diturutan ku wanoja-wanoja lain ku ngadegkeun sakola Kartini di tempat masing-masing sapertos di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun sareng Cirebon. Naon mutos dipilaku R.A. Kartini estu seueur pangaweruh kanggo kabangkitan bangsa urang. Mengking bakal langsung ageng sareng langkung seueur nu dipikalaku ku anjeunna kangge kamajuan wanoja Indonesia. Pami Allah masihan yuswa nu langkung lami, mung Allah mikahoyong sanes anjeunna pupus dina yuswa masih ngora keneh 25 tahun, tanggal 17 September 1804. Waktos ngalahirkeun putra cikalna. Pamarentah Presiden Soekarno, Presiden mimiti Republik Indonesia, ngawadalkeun keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1864 tanggal 2 Mei 1864 nu netepkeun Kartini mangrupi pahlawan kemerdekaan nasional tur netepkeun dinten lahir Kartini tanggal 21 April pikeun dipikam emut unggal taun nu saterasna dikenal mangrupi dinten Kartini. Alhamdulillah, materi parantos didugikeun sadaya, mugia hideuk tiasa ngartos tur paham kana materi ngeunaan biografi. Ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo hideuk. Hideuk ngadamel teks biografi sareng autobiografi. Mangga ku ibu dipasihan waktu salami saminggon. Pancena dikintun ngalangkungan email ibu. Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat, tiasa patepung laweng deui dina lawungan salajengna. Hatur nuhun kana peratosanana, ibu nyukeun dihapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatanana. Dipungkas, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanget diajarna